Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Putra Juli Nugraha di kelas 8N nomor absen 24. Di dia Abdi bade ngajelaskan tentang kampung adat. Kampung adat nu Abdi bade bahas kampung adat Cirende. Kampung adat Cirende aya di Kalurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Disebut kampung Cirende sabab di kampung ieu loba tangkal rende. Tangkal rende nyaeta tangkal obat herbal. Dia aya 50 kepala keluargi atau napi 800 jiwa. Anu sabagian besarna kerja sebagai petani sampe. Kampung adat Cirende boga luas 64 hektar. Anu 60 hektarna kanggo pertanian, anu 4 hektarna kanggo permukiman. Sebagian besar masyarakat kampung adat Cirende masih percaya ka kepercayaan Sunda wiwitan sampai ayeuna. Masyarakat adat Cirende teguh pisan ka kepercayaanna masing-masing. Masyarakatna boga prinsip ngindung ka waktu mibapa ka zaman. Anu hartina masyarakat Cirende miboga cara ciri kanggo kepercayaan masing-masing, tapi bisa ngikutkeun perubahan zaman. Sakitu bae nu abdi bade bahas tentang kampung adat Cirende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.